dengekeun ieu para pemuda ieu. Ayeuna zaman-zaman geus edan. Tayangan pamajikan anu bener-bener ngartikeun kaayaan urang. Neangan pamajikan anu sayang ka urang, anu cinta ka urang, anu ngartikeun kaayaan urang. Ulah neangan pamajikan saukur geulis, ulah neangan pamajikan saukur montok. Tayangan pamajikan anu ngarti kana agama, anu bisa dituntun ka jalan Allah ku urang, jeung deui bisa ngadidik anak urang ka jalan anu bener. Ingat, ulah tertipu daya ku kaayaan hayeuna. Urang kudu benar-benar bisa memilih dan memilah perempuan yang bisa kita bimbing dengan baik. Lalaki sang hade hayeuna lalaki ya. Tayangan awewe anu benar-benar sabar ngartikeun kaayaan urang. Insyaallah urang salamet dunia sareng akhirat. Benar?